Huleng. Omod ngahuleng mikiran lalampahan hirupna. Ras inget kana wejangan Mama Kiai. Kudu balik deui ieu mah ka pasantren. Ari carana kieu mah Galecokna hate Omod. can oge 2 bulan ti barang mangkat, tapi loba pisan kajadian aneh nu kuring mah karek manggihan di ieu wengkon. Kumaha mun para 3 bulan? Ceuk Omod deui dina jero hatena. Kuniang Omod hudang, terus manehna balik deui muru ka lembur buseur angin nu di sisi basisir teh nu dipake mihapekeun parahuna. Gancangna carita Omod geus nepi ka nu dituju, geuwat tali nu dipake nyangcang parahu dibuka. Terus parahu didorong, dirada beh tengahkeun, kalacat manehna hanjak. Gek diuk ceg kana dayung, karek ge manehna ngayunkeun dayungna. Sakalina ari blesat teh eta parahu ngablesat. Lir panah nu leupas nagondewana. Parahu melesat meulah lautan muru ka basisir peuntaseunana. Jog Omod anjog ka basisir sisi pulo tea. Terus Omod turun, manehna leumpang rurusuhan muru ka pasantren. Barang nepi ka gerbang pasantren, blus manehna asup ka pakarangan pasantren nu keur kabeneran. Santri loba nu keur singrariung tas dialajar silat. Barang ningali Omod asup ka pakarangan, loba santri nu lalumpat bari singgarwa. Aya nu gelo asup ka pasantren. Atuh ari nu gede kawani mah geuwat ngepung Omod nu calahak coloho. Barang sadar yen baturna teh sieun ku manehna jeung nu ngepung teh moro manehna, Omod ngagorowok. Kuring mah lain nu gelo, tapi kuring Omod teh Barang geus sidik yen eta beneran si Omod mah nya salah sahiji ustad pangajar di eta pasantren, geuwat unjukan ka Mama Kiai Somandri alias Bah Soma nu katelahna. Bade Isa kasaksi ku para ustad pangajar, ditepas bumi Mama Kiai, Omod ditalek ku Mama Kiai. Cing, sok Mod, pedar, naon nu kapanggih waktu ngalalana, nepi ka anjeun teu sanggup nganggeuskeun 3 bulan. Kitu pananya Bah Soma. Jep jempling ukur sora renghapna Omod jeung para ustad nu kadenge. Kabeh melong ka Omod, kabeh istuning daria nganti Omod medar pangalamanana. Regot Omod nginum cai nu geus ti tadi disadiakeun. Ret Omod ngareret ka para ustad nu rehe da puguh sieun ti kadenge naon nu rek dipedar ku manehna. Geus kitu paralak Omod ngaguar lalampahanana, lalampahan dirina ti mimiti jrut turun dina parahu nepi ka manehna anjog deui ka eta pasantren. Atuh para ustad teh cing poloho sing gumecrek ngadenge lalampahan Omod. Ukur Mama Kiai Soma nu imut seuri, imut mesem jeung seuri leutik teh. tah kitu mama lalakon sim kuring teh. Cek Omod bari ngarekha panjang. Omod, cenah hayang nganjang ka poe pageto. Ari dibere PR sakitu geus kabingungan. Mana Omod numpang pinterna sapasantren teh? Mana Omod anu sagala kitab katambul teh? Geuning ukur sakitu. Mama Kiai ngagonjak Omod. Duh, hapunten mama teu pisan-pisan.
Cek Omod bari kula mas kelemes. Heug, kumama urang jawab. Tapi si inget, ieu mah ukur pamanggih mama. Dina isuk pageto mun marane panggih jeung panalar nu anyar, poma ulah ngaluskeun atawa ngagorengkeun pamanggih oge panalar saha bae. Sabab marane oge bakal baroga pamanggih jeung panalar nu saluyu jeung laku oge ucap marane jeung bakal bisa ngabedakeun mana panalar pamanggih nu hade pikeun marane nya kitu oge sabalikna. Kitu cek Mama Kiai. Jep deui jempling ukur sorarengha para ustad jeung omod nu manco nunggu jawaban ti Basoma. Jempling sarerea ge telemek teu nyarek, istuning nganti-nganti pedaran Mama Kiai. Mama satrasna kumaha sareng naon atuh pihartoseunana eta teh Mama? Cek omod meupeskeun ka simpe peuting harita. Ari mama mah teu langkung hidep kasep. Naha bae ku mama dipedar hareupeun guru-guru hidep. Cek Basoma bari imut. Oh, teu sawios Mama, mangga teh teuing ari sanes rusiah mah. Tembal omod. Heug, ari kitu mah ngan sakieu we ti mama mah ieu pangalaman jang omod. Tah aranjeun kabeneran bisa ngalap tina pangalaman jang omod. Cek Basoma bari rutret ka para ustad pangajar di eta pasantren. Terus ieu pedaran ulah jadi patokan. Nyada siloka mah masing jalma masing-masing boga panalar kaasup aranjeun ge bisa ngajabarkeun eta isyarat eta siloka nu kaalaman ku jang omod. Cek Basoma, atuh sakabeh nu hadir ungut-ungutan tandani ngarti kana naon nu dimaksud ku Mama Kiai. Tadi jang omod nyebutkeun aya pancuran 3 nu ngajajar, tapi nu tengah mah saat jeung teu kaceretan kunu disisieunana. Tah eta teh ke jaganing jaga bakal datang mangsana di mana jalma wawuh tur deuketna teh jeung jalma nu sadarajatna deui. Pancuran 3 ibaratna 3 dulur. Ari dulur nu 2 mah najan pajauh ge sabab sarua beungharna mah nya silih simbeuh silih keceretan. Ari nu tengah mah najan deukeut ge pantong boro kasimbeuh kaceretan ge henteu. Da pancuran nu tengah mah teu boga pikeun ngecret. Komo keur nyimbeuh mah da puguh saatea. Nya garing saneng-eneng ari teu aya hujan ti luhur mah. Eta gambaran kahirupan jeung dulur ke jaga. Tapi pamenta mah ulah sampai kejadian. Cek Basoma bari cek kana gelas regot nginum. Ari buah asak nu beureum euceuy rasana pait. Anu ngora rupana oge hejo keneh. Eta jaganing jaga bakal datang zamanna di mana loba jalma geus karolot umurna disebutna ge geus bapa oge aki. Ari kalakuan siga budak cumolo nu ololeho naha. Sabab najan geus karolot sok resep ngagulukeun diomongeun, sok resep papaseaan, malah sok silihina jeung pada batur badis budak bolon keur arurin di buruan. Mending budak parasea ukur saritaeun. Ari kolot kadang sok unek-unek. Tah ari buah ngora nu rupana hejo sabalikna
pan dinu rasa ge sabab bakal loba budak nu pamikiran jeung tingkahna kolot batan umurna nu disebut koloteun. Cek basoma bari ngarahu ari musola atawa masjid atawa suro atawa masjid nu eusina anjing berat ieu mah mama oge rada keder ngan sakieu we pan anjing teh diharamkeun dina kitab suci urang ge terus dinajiskeun ku kitab oge tapi aya nu teu haram teu najis di eta anjing teh nyatana sorana anjing na aya parentah jeung katerangan mun anjing ngagogog urang kudu nutupan ceuli nu paling kumama dipikasieun dina gambaran eta sok sieun jaganing jaga nu rentul di masjid teh ukur jalma-jalma nu ngadon nyamunikeun kalakuan teu icreugna sangkan disebut jalma alim tur soleh eta nu dipaurkeun ku mama mah nya ngamugakeun mah ulah sampe kejadian eta siloka nu kapanggih ku Jang Omod teh. Cek basoma semudareuda bangun teu wasa kudu mugakeun siloka eta mah. Sakabeh ustad oge Omod sing dayagdag kureuwas ngarenge katerangan ti basoma. Be, hari kitu mah si Omod teh nganjang ka poe pageto teh ya. Sarengkeungna hiji ustad nu milu ngariung ditepas sama kiai. Lain nganjang ka poe pageto Jang Omod mah ukur ngalalana sakedeung nu ceuk maraneh teh mah teu tamat. Cek basoma nu semu ngagebes ka muridna nu geus kasebut ustad di eta pasantren. Kabeh si baratem deui nunggu basoma cacarita deui. Mama teras ari siloka kuring teu aya nu ngasihan cai naon sareng saha atuh Aki Mandala teh. Nah manehna apal maksad sareng tujuan kuring. Cek Omod muka di obrolan dan sejen mah malah sing haruleng bangun aya nu diparikiran. Kedap kasep mama na ngasuh heula meme hidup menta cai maneh nempo budak teu ucing-ucingan. Ari eta mah tong boro jaga lumuh ayeuna oge urang teh hirup geus ucing-ucingan. Cai teh salah sahiji unsur nu kacida pentingna bikin kahirupan mah malah nawak urang ge 60% eta teh unsur cai wungkul tapi cai oge nu sok pang dimomorekeun dina kahirupan sapopoe urang. Apa aya anu pernah mikiran mangpaatna kesang pikeun awak urang. Terus kunaon hese waktu Jang Omod menta cai sabab jaganing jaga mah bakal loba jalma nu ngarasa kurang wae najan boga oge hayangna dibere wae malah meakeun nu teu boga pira keur sargoteun ge hese nya beh dituna mah maraneh oge bisa ngalarapkeun kanu naon wae sagala hal. Ceuk basoma bari ceuk deui kana gelas minumna. Teu sabaraha lila pok deui nyarita. Mod tong kaget ku ayana Ki Mandala. Oge tong kaget mun Ki Mandala apa kahidep. Sabab urang ge kadang mah sok nyaho tanpa aya nu mere nyaho. Sok bisa tanpa aya nu mapatahan. Geus sakitu lin kapanggih teh cek basoma bari tungtungan ku seuri. Aya keneh mama. Cek Omod naon tembal basoma. Eta mama naha mama malah miwarang ngalalana waktu kuring hoyong tiasa nganjang ka poe pageto sareng naha Ki Mandala titip salam ka mama kiai. Cek Omod bari rada keruh. Omod
najan urang babarengan sapopoena tapi kamari ayeuna jeung isukan na urang pasti bareda. Jadi nu disebut nganjang kapoe pageto teh lir ibarat ayeuna eta guru maneh ngadengikeun lalampahan maneh, tapi cantang tuh manehna tinemu jeung nu geus kaalaman ku hidup, tapi bakal jadi bekal pikeun maranehna eta pangalaman hidup teh. Jadi nganjang kapoe pageto teh nganyahokeun balukarna nu bakal karandapan isukan atawa ning pageto mun cepta atawa laku lampah maneh siga kieu poe ayeuna. Ki Mandala titip salam oge. Ki Mandala titip salam oge kenal ka mama. Sabenerna urang sarerea saling mikawano ngan aya hahalang menjadi matak urang jadi poho. Omod mah ayeuna geura diajar deui ngaleuleuskeun hate, ulah asa pangpinterna, pangbisana, pangbogana, ulah sagala di aku nu kuring nang nu kuring. Ulah sagala di aku nu kuring menang kuring, atuh mugia urang sadeana disarengkeun deui dina poe pageto najan jalan nu urang dipake beda. Mugia jalan urang sarerea aya ridho ti mantenna. Geus rek deukeut ka waktu subuh, hayu urang tatan-tatan. Pamirsa, deui ka dieu anu tiasa dipedarku simkuring, kirang langkungna simkuring nyuhun punten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.